Pangaka bapak-bapak anu masih kene aya di luar atau napi di jalan supados tiasa merapat. Insyaallah pangersa guru urang sadayana sakedap deui baris ngasihan mang pirang-pirang ilmu anu manfaat kang urang sadayana. Lam alaika shalah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mangga supados ulah nyang kolong ting kana waktos jelaran anjeunna panginten bade teras ka lokasi anu kadua. Kukituna ka pangersa guru urang sadayana Al Mukarram Al Ustad Nana Gerhana tafaddol bikulil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah dah karek jam 8. Tapi nemalan jika nu ngajak sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama jika nu hudang sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Luar mungkaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji paseni nu dipatri ku jatuh krami antawis pamaget istri nulat nyontok Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyamut catur nyungsi paseni birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeut. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug menang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah mewah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang motretkeun kareteg ning ati nu disaluyeukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul indu ieu matak timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa karanyaah birahing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropo. Para asatidah kori-koriah mubalighah hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, PPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Habis neangan pincu. Lamun ibu pengajian neangan pincuk leheung basa lamun hajat nyieun dina teu nyieun isuk bakal gujrut. Hanas datang pincuk teu datang, ta eta nu paling paur teh. Ari kitu mah sepakat kabeh deuk neangan ilmu heuh hayu atuh. Geratanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. No jadi pertanyaan lamun ilmu geus jadi cahaya geus kaoncoran awak urang ku ilmu urang hampuranya jawabanana acang. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting harees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi sakabeh mah ustad ge gurger wae. Berarti ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Benernya
Naon anu teu apal sok ilmu. Ibu apal ka salaki kudu hormat, kudu nyaah, tapi naha duit leutik ngerewes wae. Tah jadi ilmu teh tong boro mah ditarima ku batur ku awak sorangan ge geus ditolak. Matak lamun nyaritakeun bab ilmu tong popolotot teuing ka batur, polototan mah awak sorangan. Da batur mah teu butuh ilmu teori, tapi batur mah butuh praktek tina diri. Nalika urang jago pidato cantang tu pantes, cantang tu alus, lamun can jago dina mere contoh. Cicing rada hese ieu. Lamun urang pinter pidato ulah waka disebut alus, sabab urang cantang tu pinter mere contoh. Da jalma mah lain kudu pinter pidato, nu alus mah pinter mere contoh. Ayeuna pidato sarupa kieu ceramah disebutna hariwang kana diri. Naon hariwangna? Sok sieun ucapan teu akur jeung perbuatan. Matak marukan ibu jeung bapak talungkeun jadi RT daripada jadi ustad. Nah RT mah tinggal ngabagikeun BLT, catatkeun hiji-hiji beres. Coba ajengan nyaritakeun agama, lamun teu cocok kahirupan jeung agama munafik disebutna. Alah. Nya bener. Matak kuring poe ayeuna tiba heula keneh pan kuring mamatak baju biasa, calana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring marumasa manusia biasa lain manusia luar biasa. Ari bapak-bapak mah tos janten jalmi luar biasa. Di sarung, di kopea, eta mah jalmi luar biasa. Kuring mah hampura Pak, jalma biasa keneh, matak can sanggup make baju jalma nu luar biasa. Matak disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, hare-hare we hirup teh. Nah, sabab diri leuwih wawuh kana diri. Teu katimbang kuring kudu wawuh kana kasalahan batur, kuring mah deuk ngotek tak kana kagoreng patutan diri. Sabab jalma nu alus teh geuning lain jalma nu apal kana kasalahan batur, tapi jalma nu alus teh nu apal kana kagoreng patutan dirina. Sehingga nolak disanjung, nolak dipuja, nolak dipuji lantaran eueuh pujieun, eueuh sanjungan. Hakikatna mah urang nu leuwih apal kana kagoreng patutan diri urang sewang-sewang. Bener. Lamun cek bahasa tasawufna man aropa nafsahu faqad aropa robahu, jelema nu wawuh kana dirina teh wawuh ka pangeranna. Matak urang kunaon hese wawuh jeung Allah, da urang mah wawuhna jeung kagoreng patutan batur. Batur kedul urang apal, batur teu ngaji urang apal, batur tara sholawat urang apal, batur tara pangaosan urang apal. Hayo we apalna teh nu batur, ai kana awak urang teu pati apal. Sok poho kana hisaban nu bakal dihisab lain batur tapi awak urang. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Well, kunaon urang sok pasea, da urang mah wawuhna jeung batur wae atuh. Matak hakikatna entong sok maseaan batur, paseaan mata awak sorangan. Lamun keterangan agama kudu jakat, tapi diri henteu jakat, sarekan diri urang. Lamun cek agama kudu daek narimakeun ilmu, tapi diri nolak karena eta ilmu, carekan diri urang daripada nyarekan batur teu urusan. Laras apa? Tuh. Matak hakikatna mah hirup manusia mah kudu wawuh jeung dirina atuh. Bahkan urang teh sok nyarita innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang. Karaos teu Allah babarengan jeung urang. Jijing rada hese ieu. Innallaha ma'ana, saestuna Allah teh cenah babarengan jeung urang. Parantos karaos yen Allah keur bareng jeung urang. Lamun ibu hayang apal, ibu keur jeung saha hirup, lamun cek ibu kuring teu keur jeung Allah. Tah lamun ibu keur jeung Allah geura apalkeun sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, nepi ka ya sabur. Tah lamun tapelkeun sifat Allah karena awak ibu, ya Rahman ya Rahim, Allah teh Maha Welas Maha Asih. Lamun ibu keur babarengan jeung Allah kudu bi katembong ku batur sifatnya ahan asihan jeung deudeuhan. Ai urang ngomong babarengan jeung Allah ari sifat siksik melik, tinggal nanya nu boga sifat kitu saha? Muga jeung Allah naon? Kahartos lur. 24 jam manusia bakal salamet lamun hirupna babarengan jeung Gusti Allah. Mana buktina Gusti Allah ayana urang? Sifatna kudu aya ngawujud, kudu aya ngabentuk, kudu ngajirim dina jinisna. Lamun ngomong teu boleh dzikir, artina ngomong dzikir teu pernah nganyerikeun batur, teu pernah muragkeun derajat batur, teu pernah ngawiwirang batur, teu pernah nguar-nguar kesalahan batur. Dzikir. Aduh. Da ieu teh ceramah kieu teh lumayan rada bangga atuh Pak. Mata nu ngaran lalakon kahirupan mah
lamun urang bareng jeung Allah sifat Allah bakal ngabujud dina dirina ngabentuk dina awakna bakal kataong lisanun dakirun lisana teh teu weleh dikir lain hartina tuluy-tuluyan maca subhanallah alhamdulillah tapi dikir di dieu teu ngaragrageun derajat batur teu ngabibirang batur teu loba nyalahkeun batur nyarekan teh diri sorangan we nu dicarekan da awak ibu awak kuring teh carekaneun ieu heeh nya hiji ulah loba ngiceup ceramah kieu mah hese mun loba ngiceup teu ngarti bahaya nya. Kedua, jalma anu babarengan jeung Allah qalbun syakirun, hatena teh boleh bersyukur, bebas. Lamun hatena bebas bandungan ku ibu panjang umurna, jag-jag awakna, kajeun dahar teh jeung deungeuna, nikmat we, naha bebas da ieu milik jeung rezekina. Ulah ngabanding-banding hirup urang jeung batur. Lamun bapa nyieun gedong bandungan isuk bakal aya nu ngomongkeun gedong, saha jelema nu hayang gedong. Lamun ibu hajat isuk bakal ayo nu ngomongkeun bab hajat ibu tong dilawan saha eta nu hayang hajat. Lamun bapak ustad di dieu direndahkeun diledek dicaci ku batur entong kasigeung saha eta jelema nu hayang jadi posisi ustad. Mun gerhana diledek batur kuring moal ngalawan berarti si eta nu hayang menjadi gerhana kop hayang memere tah. Naha da jelema keun aku takdir mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa dimumbung. Kahartos nari ibu hirup di dia menang hayang nari ibu jadi anakna urang di menang hayang da kahayang mau jadi anak Jokowi itu Pak tapi geuning henteu Allah mere nu terbaik hirup sangsara jelema bebas hatena bakal logikana bakal mikir kunaon kuring sangsara tapi geuning ieu awak wawot barang dahar anger jag-jag ongko sehat ongko jeung puskesmas teu wawu jadi neangan naon aturi urang sebenarnya bandungan deui jelema beunghar isukna nyeri sirah gedong sigrong mobil mewah sawah lega tapi naha si eta bingung jeung bingung paingan sertifikatna di bank KB ternyata nu ngaran hirup bareng jeung Allah mah merdeka hatena bahasa merdeka hate artina bebas ngaran-ngaran jelema bebas maka Allah bakal nitipkeun ilmu sanajan henteu sakola naha sabab wadahna geus bersih sekolah luhur hate kusut jago kudu menang ilmu sik-sik malik kayak itu nanti halur sanajan batur tara pangajian tapi hatena alus tempo sikapna tara pernah ngajadikeun batur ngalengkah tara salah hate teu boleh narimakeun padahal pengajian tara nu paling paur pengajian osok tapi hate kotor dikukut bubar pengajian ge ngomongkeun ustad nah ustad kitu teh di kopiah kotor lur tah kena ceramah teh yeuh bener sabab hate merdeka mah artina hate anu bener-bener ngajiwai saha urang saestun mata geus moal aya waktu lalajo ka goreng patutan batur teh moal aya waktu kasigeung batur moal aya waktu asa direndahkeun ku batur moal dirina teu boleh narima. Andai kata kuring dana gerhana disebut bagong, sabodo dah kuring malain bagong, berarti saya mah panoan aja bagongan. Ya Pak, bener Pak. Lamun ibu ku salaki disebut monyet, teu kudu kasigeung da ibu malain monyet. Sabalikna salakina nah atuh daek kawin jeung monyet. Berarti meureun sapepeting teh dikegepan ku jalu monyet teh. Ngahina urang ka batur teh bakal balik kana awak sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci. Toong ku hati anu bener-bener bersih. Tuh alam nyaritakeun tempo buah buruk. Buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu ditaekan, nu buruk tungguan ku waktu ragrag sorangan. Bapak dihina, diledek, dicaci daripada ku urang dilawan capek-capek, ka stres-stres. Tungguan Pak, jelema hatena buruk mah murag sorangan. Teu kudu dilawan, antep we. Lamun ibu aya nu ngomongkeun ku batur dilawan jadi sarwana antep bandungan isuk jempling si eta naha nyadieun huntuk bapak loba tujah teh kana boboko lamun eueuh sangu jebrod eueuh cai jebrod ibu teu nyeri hate keun antep engke ge Allah nu bakal ngeureunkeunana dibere penyakit kalingsir tah geus kitu asongan boboko mangga bapak gerata lapung moal teh aduh keheul atuh da alam teh berbicara seperti gitu keur saha eta iwal ti keur jelema anu tafakkarun berpikir tina sagala rupa heuh nya bunya
Batak hate merdeka ke jelema nu merdeka hatena bebas hatena alah ilmu moal maksakeun maneh ku ditampa ku batur mata kuring merek ngawangkung ibu pek dek bubar jeuh dek sare pek bae nah dak kuring mah moal pernah maksakeun diri ilmu kudu ditampa ku ibu kudu ditampa ku sare teu sabab kuring sadar ilmu kuring ge sakapeung ditolak ku awak kuring ada ibu ge sadar pas ya teh ulahnya bener tuh Bu. Nah itu jeung salaki osok. Kusakitu we heula teu kudu nuduh daw kana jauh, kudu yang anu angga ngajugjug anu jauh, teu kudu nyeduh ka langit bisa lemokot kana beungeut sorangan, komo ngajul bentang ku asiwung teu nepi. Korehkeun tanah awak urang. Merdeka na hate teh hese. Tadi dia lamun ieu jalma geus merdeka hatena bakal bisa narima kana pengetahuan batur. Ngan lamun malang we dina diri. Beh, ceramah kitu aing ge bisa cadu kudu ngadenge. Bahkan bakal malang hatena. Beh, ceramah kitu aing ge bisa. Atuh na mungkin tah urang geus dikeriweuh ku maneh sorangan geudeut. Matak jelema nu malang hatena tah ragrag darajat kana naon baragragna kana kasombongan hirup. Mabok tara, judi tara, jinah tara, tapi eta taboga panyakit asa bangga ku ibadah, dorakana mah leuwih ti mabok. Jejeng. Mabok tara, judi tara, jinah tara, tapi bangga diri ku nilai ibadah, ieu teh dosa leuwih ti mabok. Nah, nu nginum si eta, nu jangar si eta, nu rungleung si eta, nu lieur si eta, tapi ngarika urang bangga diri ku ibadah urang, kasombongan Allah direbut ku manusia. Nah, saha urang mah jeung ngarebut kasombongan Allah? Allah kapangih lur matak lamun ibu geus ngupingkeun ceramah kieu wayahna eureunnan nyieun status OTW tahajud ngadeng kongkorong bari dipoto alhamdulillah 25 gram dari suami terima kasih ya bebeb sadeyo. Nah memang orang mabok tara, judi tara, jina tara, tapi kade Pak setan mah lebih cerdas batan orang. Naon cerdasna bakal ngagoda manusia supaya ria dina ibadahna. Tah bebengok ria eta anu mangajuatkeun Allah nolak segala rupa peribadahanana. Well, matak cek bahasa Sunda tong sok nyeunseurikeun upih ragrag batur nu dosana nah urang nu ngagibahna dorakana mah sarua lur. Jijing batur nyieun salah dosana tina salah urang nyieun salah tina naon ngomongkeun kesalahan batur pan gibah haduanana ge daroraka. Aduh jigana karek kaharti teh ya Pak beda ungut-ungutan ibu-ibu nah hari urang sok kapancing ku kasalahan batur ieu teh nafsu. Matak hakikat jelema anu merdeka hatena moal pernah kapancing ku urusan kitu. Dipuji teu matak jadi ngapung, dihina teu matak jadi ragrag darajat. Sabodoh. Kumaha hayang hate batur. Nana gerhana disebut ustad pek ari hayang. Nyata urang mah embung ka maneh teh embung nyebut ustad dan nyebut bangsat kumaha ibu weh. Bebas yeuh. Matak nu ngewa nu izin nu rujit sabenerna moal mah kejeung kudu dilawan ripuh awakna Pak jelema leuwih maju beuki ngadeg-deg awakna jelema leuwih beunghar beuki jangar silahna jelema beuki pinter ekonomina modar si eta teh nya matak mending ge bebaskeun hate sararea tong ngukut siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah kadituna panas baranan jelema sarupa kitu teu sadar kana takdir urang jeung takdir batur pasti bakal berbeda takdir batur ujian keur hirup urang. Daya teh ceramah kita babari atau ka hartina teh babari. Ngan lamun ibu ngomongkeun di dieu mah bakal hese. Cek salah kita di mana maneh pangaosan saha ieu nu ngomongna nana gerhana kumaha bieu ngomongna ka harti mah ka harti ngan lamun ngomong hese. Nya. Matak anu teu hadir ka dieu wayahna moal bisa ngarti ku omongan kieu. Iwal ibu nu ngarti ngan ibu ngomongkeun bakal hese. Ya lamun hate jelema bersih jeung hate jelema kotor sok urang lalajoan tina daun ragrag teu bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana panon ibu maka dunya poek teu katembok jejeng da kuring malain ngomongkeun daun teu bisa munian dunya tapi lamun daun napal kana panon ibu dunya jadi poek teu katembok
hate manusia lamun bersih bakal bisa nempok kehalusan batur, tapi lamun hate kata pelan ku penyakit sirik jago kudu bisa nempok kehalusan batur. Nu aya iwati goreng jeung gorengna. Lamun jelema geus goreng hatena bakal neangan baladna keur ngomongkeun keur ngaragrakeun darajatna. Kunaon ari si eta? Daya ibu hajat hareupeun nu ngewaeun mah ngaruji teh. Hajat aing nyaho menang hutang paduli we atuh. Teu kudu riweuh. Kunaon make jeung riweuh? Matak bapak tong pernah nerangkeun ka alusan urang ka jelema nu ngewa. Naha si eta geuleuh ka urang teh ku majuna urang ku alusna urang, ku urang diterangkeun lain tobat beuki edan ngewana kita. Laros deui nya sepunya. Apa ieu mah pengalaman hirup sararea apa? Matak hampura kanu ngewaeun mah tong sok edeng-edeng. Aya urang mah ngahajakeun saruana. Si itu panasan ngadon nganjang. Alhamdulillah ieu teh geulang teh atuh paeh di dinya keneh sih. Tak iya ngaranna penyakit dendaman. Lamun kotor hatena, bersih hatena, da babahari jelema bersih hatena ngabandungan kesalahan batur bakal moal nempok salahna tapi bakal nempok benerna. Di balik jelema bener pernah salah, di balik jelema salah ge pernah bener. Lamun ibu bersih hate, kuring bersih hate, jelema teh aya salah, entong sok lalajo salah. Nah, sabab aya nilai benerna. Tapi lamun ibu boga penyakit hate hampura Pak moal bisa lalajo karena kealusan batur. Nu aya batur salah teh atoh urang teh keur ngaragrageun darajatna berarti sirik ngaranna. Naudzubillah hirup kitu. Kahartos banyak. Ya ieu tinggal balikeun kana hate masing-masing. Mun batur maju ekonomina urang atoh ta eta nu bersih. Mun batur teh si ibu hajat beak 70 ternyata menang 100 ngilu atoh ta eta hate alus. Lamun hajat beak 70 aya menang 40 jug atoh we hate teh aya naon tah hate. Matak hakikat nu ngaran hirup geus teu kudu ditilai batur, awak rasakeun ku awak urang, gorengna urang teu balikna urang babari tinggal eta. Kuncina adalah hate. Heeh ya. Da urang mah ceramah tara nyiniran batur ngan kabeh bakal sadar aing pisan kitu teh. Teu urang tara nyiniran batur deuk naon nyiniran batur awak sorangan geus nyiniranna. Tapi ibu tina omongan kuring ngarasanya. Tah eta keuna teh pan lain keur batur teh urang teh bisa nuduh si itu. Awak urang masing-masing ge di dinya gitu. Matak ieu atuh urang diajar ngamerdekakeun hate. Lamun urang bersih hate 1000 kaalusan moal eleh ku hiji kagorengan. Tapi lamun urang kotor hate 1000 kaalusan bakal leungit ku hiji kagorengan. Bila bapak teu percaya abdi rek nyokot simpul. Saha eta makhlukna nya anu 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Ambura ibu tong gasieun. Ieu tah. Ibu-ibu 1000 kealusan bisa leungit ku hiji kahadian ambura ieu arek dibuktioskeun tawa kasih geung tenang ya tuh kalem juk rada geundeuk kitu. Bapak ngarumah tangga jeung pamajikan usaha tirat bengka ditu bengka dieu tak abdir semplak nanggung jagong tani jeung dagang melaan saha Pak melaan anak jeung pamajikan 20 tahun sehingga boga imah pageuh baju teu dahar seubeuh pamajikan reuncem sugema ibu sugema oke, tapi sakowe bapak ngabonceng awewe sejen mangga ibu leungit 20 tahun deui bener balikan karena awak bapak tujuan rumah tangga mukhlisina lahudin sing ikhlas ngajalankeun agama dina rumah tangga. Nah urangnya ka pamajikan jeung ka anak ulah karena pamajikan jeung anak tapi kudu karena Allah taala. Lamun bapak karena anak pamajikan bapak kudu siap kecewa nalika bapak nyieun hiji kagorengan teu ditarimakeun kudu jadi pamajikan. Tapi lamun karena Allah hampura Allah mah 1000 kagorengan bakal leungit ku hiji kaalusan. Ta eta bedana jelema teh. Kahartos rupin aja. Lamun hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Lamun payunan Allah mah 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Matak mending we segala rupa perkara teh mending karena Allah daripada karena manusia. Nana gerhana atuh. Kuring nana gerhana.
Pikeun jalma nu goreng hate mah lalajona lain lalajo beresna. Neangan lalajo teh nu kacaletot basana ta eta nu bakal digedekeunana. Sedangkan kuring teh manusia, bapak manusia, kuring manusia. Lamun deuk silih ukur kana sifat kamanusiaan bener salah bapak boga, daek kadul bapak boga, alus goreng bapak boga, wani bapak nerangkeun gorengna kuring, kuring ge bakal wani nerangkeun gorengna bapak. Akhirna Islam lain maju seset minuhan masjid ge bener. Aduh, karaos lur. Well, pokoknya mata. Ibu nerangkeun kesalahan batur, ibu kudu siap diterangkeun kesalahan ku batur. Ibu nerangkeun kedulna batur, ibu kudu siap diterangkeun kakedulan ibu ku batur. Lamun ibu ngahina batur, ibu ge konsekuensina kudu siap dihina batur. Tong nyiwit lamun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung ledek, tong nuding mun mung dituding, tong mitnah lamun mung dipitnah. Hirup jelema adalah balik kana dirina saha urang sabenerna. Otak mengeus tong hayang wawuh jeung kagorengan batur. Kumaha teh batur goreng ka urang? Bae panyakitna. Asal ulah sarwana we hirup. Bener ieu teh. Rada aya asup kitu kana mastaka. Bisi gitu bisi rada kurang asup. Lamun teu asup berarti aya nu nolak. Naon nu nolakna? Hate kaduhung datang kasiniran. Psikologis kejiwaan. Mata ternyata maju jeung mundurna manusia gumantung wadahna. Naon eta? Hate. Ibu hoyong pinter nu baleg. Bener ibu hayang pinter. Oke. Ibu hayang sehat. Oh, hayang beunghar. Nah segala hayang hirup teh. Hayang cenah. Heug. Abdi rek make demi Allah, berarti abdi yakin. Demi Allah hayang pinter enteng. Lain kudu sakola luhur, lobas jelema sakola luhur tapi boloho. Mana bukti teori na pinter, ilmu na pinter tapi akhlak eueuh teu bisa punten-punten acan kakolot berarti belegu. Kolot baheula sakola luhur henteu SD tapi bisa punten kalangkung nuju naraon ibu abdi ngiri ngalangkung tos jarang ayeuna ka kuping bahasa eta. Nah ari barudak ayeuna sakola leluhur nepi ka teu belul kitu nyaah. Berarti teu samata-mata sakola luhur bakal menang ilmu Pak, tapi tompo aya jelema teu sakola tapi berilmu. Ternyata ilmu teh di mana? Di Allah. Gumantung jelema nu bakal dipilih ku Gusti Allah. Lamun ibu hayang dipilih ku Gusti Allah, maka ibu kudu milih ka hayang Allah. Cicing. Rada hese nerangkeun kitu lamun loba ngecek moal ka harti. Asli ya ibu. Lamun ibu hayang dipilih Allah syaratna hiji, ibu kudu daek milih Allah. Urang hayang dipilih Allah tapi hirup milih nafsu. Allah moal milih ibu dan nu dipilihna adalah nafsu. Jelema bodoh saban geureuh wae ka batur. Cicing. Jelema bodoh saban geureuh wae ka batur. Apakah mungkin bakal dititipan ilmu? Moal Pak. Nah Allah mah uninga si ieu bodoh wae goreng ka batur komo pinter moal teu ngaleuk batur. Aduh. Raosnya asa ditonyok. Matak lamun bapak hayang pinter kuring hayang pinter wadahna heula nyaahan asihan dedehan merdeka alus jiwa bersih hate eta nu bakal dipilih ku Allah. Ai kitu mah siksi meuli sulit ati goreng pucus asa aing pang pinterna dibere we ilmu leuwih wah ngaraja sia teh. Moal teu kang nu bodoh teh ngaleuk atuh. Heeh. Hoyong beunghar. Babari wadahna we siap. Wadahna adalah hate keur sangsara sik-sik meuli sulit ati goreng pucus jeung panasan. Moal mungkin Allah nitipkeun harta ka jelema anu boga hate kitu. Nah, keur sangsara wae nuding ka batur, batur beunghar moal teu menang nyegik. Batur beunghar moal teu menang nuyul. Tong ngarep-ngarep harta bakal nyamperkeun ka makhluk saperti kitu. Naon sababna Allah Maha uninga kakayaan eta jelema dibere beunghar bakal cilaka ku beungharan. Keur sangsara wae sombong komo beunghar moal teu adigung lur ah. Well tah aduh naon nu teu kaharti iso. Jadi maju mundurna manusia gumantung eusi wadahna hate. Matak ibu tong aneh lamun batur maju ekonomina cerdas pemikiranana. Entong aneh teu kudu loba ngawangkong mangkejeng nanyakeun amalan teu perlu. Amalan naon teu kudu.
Da bab nu kitu mah lain ku amalan, kunaon atuh? Ku eusi hate. Ari jelema bodoh sisik melik sulit ati goreng pucus ka batur geureuhan mah bororah bakal dibere pinter. Keur bodoh wae kitu peta komo geus pinter heuh. Moal teu asa adigung ku kapinteran, matak pinter bakal loba batur nyeri hate ku kapinteranana, maka hareupeun Allah cilaka ku pinterna. Well. Aduh. Karena mah ieu ceramah genah we kana ngecekok jantungna. Kunaon bapak ungeuk ibu ungeuk, da lain batur-batur teuing nu kitu. Ngararaku so. Atuh kumaha jeung nana gerhana ya sarua we urang. Jadi atuh ieu kumaha carana mapatahan ibu mapatahan kuring lain teu pisan-pisan kuring teu mapatahan ibu. Ieu mah deuk mapatahan diri kuring yen kuring ulah nepi ka kotor hate. Naha lamun kotor hate boga ilmu ge isuk dicabut barokahna. Lamun barokah ilmu geus eueuh hirup teh ukur teori praktek nama eueuh hareupeun Allah asa aing pamuliana asa aing pangalusna ternyata hinana bebeakan. Mata hayang beunghar siapkeun hate. Rakyat oge, lamun rakyat nyalon hayang jadi pejabat kitu nya. Da babari hayang jadi pejabat demi Allah siapkeun we hate. Lamun keur jadi rakyat nyaahan ka sasama ngahormat ka saluhureun nyaah ka sanapeun teu boleh loba nulungan batur kanu yatim nyaah ka jelema miskin resep tah di dieu jabatan bakal datang. Nah Allah geus maha uninga si ieu lamun dipilih ku Allah jadi boga jabatanana bakal dipake menaungi rakyatnya. Keur jadi rakyat wae songong dibere we jabatan wah ngabohong we 270 hiji teh we digarong. Mata bisi aya di dia hirup nu hayang maju hampura konsepna adalah hate. Ada hirup hayang maju goreng jeung batur mah lain bakal maju ditonyok batur. Tuh sabab kahirupan urusan hate mah lalakona panjang. Ibu boga sawah nu dipelak pare tapi naha jukut hirup. Bapak boga imah keur anak pamajikan tapi naha beurit jeung cacak ngiringan. Nah awak bapak teh kitu eta teh awak ibu teh kitu nu dipelak nu ditanam na awak urang teh deuk ibadah ka Allah deuk sujud ka Allah tapi ria ge sok datang sorangan. Matak jelema nu bijak lain deuk ngomean batur tapi jelema bijak bakal mampu ngomean awakna sorangan tiap detik tiap menit tiap jam tiap poe tiap minggu tiap tahun ceurik batina sabab can akur kalakuan jeung Quran hadisna. Urang aya orang nepi ka tiap detik nepi ka jebleh beh Allah lurah bener tuh Bu. Ngalawanan iblis lain ku Quran cobaan iblis pamacakeun Quran leuwih pinter batan urang. Ngalawan iblis lain ku ceramah nah iblis geus pinter dina ceramah. Ngalawan iblis lain ku kahadean nah iblis geus pinter nyieun kahadean tapi hiji nu taluk iblis teu bisa migawe naon eta tawadhu hirup. Tawadhu hirup iblis mah salatna pintar ka masjidna leukeut baca Qur'anna hade tapi hiji pak kunaon Allah ngahukum iblis anna khairum minhum kami lebih alus batan maraneh heuh sombong mata keur ngalawan iblis eueuh deui ku katawadoan hirup jelema nu tawadhu hirupna ikhlas deuk dikitu deuk ge da tawadhu dina hirupna maka iblis teu sanggup ngagoda jelema nu tawadhu dina hirupna. Jadi nu tawadhu teh kumaha nya Pak gambaran tawadhu teh jadi ngarasa diri bodoh, ngarasa diri teu bener, ngarasa diri teu baleg, ngarasa diri teu bener, ngarasa diri lemah, ngarasa diri teu euceur kitu tah. Tawadhu. Lamun tak lamun dituding batu, "Hei jelema bodoh, rumaos." Kitu tah. "Hei jelema nu ngaco hirup, rumasa." Kitu tah. "Hei jelema kedul, abdi pisan." Cing lamun bapak ya osok ka masjid tuluy ku batur disebut, "Hei jelema kedul." Deuk kumaha bapak? Moal teu kieu, "Gagah abah, nu adan koma teh aing." Leungit kata wadoa. Terus ibu-ibu ya pengajian ayeuna tuluy ngarasa diri pangdaekna isuk aya nu ngomongkeun. Maneh mah ku tara datang wae pangaosan teh bari nana gerhana nu cara mana teh da yakin ibu bakal nong terwelang. Aduh. Anu seuri pangtarikna teh saha? Urang teh imeh sia. Maneh meureun nah tina tina pangajian ngadon silih aku berarti leungit tawadhu hirup.
Bahasa tawado mah kieu ya Pak, bahasa tawado. Lamun nu hadir di dieu kabeh pinter, maka nu bodoh adalah nana gerhana. Lamun nu hadir di dieu jelema daek, maka nu bodoh adalah kuring sorangan. Lamun nu hadir di dieu jelema hebat, maka nu lemah adalah kuring sorangan. Matak pek hina, ya jelema bodoh deuk rumasa, rumaos. Ngan kuring dek nanya ka ibu, isuk naon nu bakal kajadian ka awak ibu, cek ibu teh teuing geuning sarua boloho. Nu pinter mah iwalti junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mana pinterna geus mampu noong akhirat Nabi. Urang mah anger can mampu noong akhirat. Nabi Muhammad geus mampu noong akhirat, beres ceramah ti Taif di bahanan doma. Di tengah jalan aya nu menta, cek eta jelema sangsara teh ya Rasul naon eta doma. Kumaha cek Nabi hayang anjeun kantenan heujuk atuh rezeki maneh. Tayana kuring di dieu. Opan seutik gedena bakal dibahanan abdi teh ari bapak. Sok pegat di jalan penta dibikeun moal. Hah. Ieu teh ngomongkeun bersih hatena ibu suudon hirup teh. Kacau ya pengajian teh kacau. Nabi lamun aya nu menta sesuatu pasti dibikeun ya Rasul, aya korma aya dipetik dibikeun. Tah kuring boga jam penta dibikeun moal. Ah dua tah goreng hate. Ah ibu leuwih hade baralik pengaosan teh kana bahan dosa. Aya cek ibu teh urang mah ustad lain ku suudon ngan eta beungeut maneh beungeut lebar. Tah simpulkeun ku bapak, simpulkeun ku ibu, nana gerhana lain nabi. Nabi adalah nabi junjunan urang, kuring mah lain nabi, hatena sarupa jeung bapak, sarupa jeung ibu. Matak lamun deuk ngaagung-agung tong ngaagung-agung nana gerhana, hayu urang bareng ngagungkeun Kangjeng. Teh. Lain mah lieur. Atuh da, matak jalma nu hayang diagung-agung mah geus moal balik hirup lagi. Wah, pokoknya teu well hirup gitu. Ibu geus dangdan, make lipstik, make blush on, make sifat, ngenteng dina kaca, berkikian. Bijil tina hate, geuning urang teu geulis keneh. Geus sama teh turun ti imah. Koceak teh budak tatangga. Ya eta awak. Deuk di kumaha ibu eta budak? Di baledog, di talapung, deuk di kumaha bu eta budak? Deuk dicarekan. Nah ibu make jeung kasihgeung pira kadar budak nyebutkeun, "Ya eta awak." Naha make jeung ngarasa kahina. Panyakit lain di budak, di ibu, bongan diri ngarasa geulis. Ya, penyakit lain di batur. Nah awak sorangan. Luka dalam tangan tergores oleh pisau. Lamun kabasuhan ku cai uyah maka karasa perihna. Tapi lamun leungeun eueuh luka dibasuh ku cai uyah moal pernah aya perihna. Nalika bapa dihina batur ngarasa perih kade bisi aya panyakit dina hatena. Aya gitu mah dihina batur teu perih berarti bebas. Kumaha nyebut we hirup mah kudu riweuh teuing. Pak Ustad nama kaset. Pak Ustad nama pinter. Nah mah jeung wo si eta teh apaleun bolohona. Ibarat ibu pan pernah katipu ku salakinya. Anyar rumah tangga. Alhamdulillah caroge abdi mah bagur jujur biak dikarep karek 2 bulan antosan 2 tahun ieu jigah korban geuning. Matak jelema teh cicing dina hiji darajat jeung martabat anu sarua. Kahartos rupina ieu. Urang cenah manusia, nah sakapeung sok jadi laleur. Urang teh manusia Pak, tapi sakapeung sifat juga laleur. Ari laleur dahar nu kotor, eunteub dinu kotor, napelkeun ku kotor. Tah urang teh sakapeung mah nempok ka goreng patutan batur, ngabeja-beja ka goreng patutan batur, ngarah ragrag darajat batur. Nu kitu mah lain sifat manusia, tapi sifat pek raraoskeun wilujeng. Ibu teu kudu ngaredet ka kenca, ngaredet ka katuhu, teu kudu nuding si itu, teu kudu nuding si eta. Aku ku awak urang, kadang-kadang urang hirup hayang nempok ka goreng patutan batur, napelkeun ka gorengan batur, ngomong-ngomong ka goreng patutan batur, ngarah ragrag darajat batur. Bener.
Aduh. Kumaha apa itu karaos itu? Mata kunci hirup adalah hap. Sok tuh tina hap-hap, bu guru tina hap-hap, ibu hap-hap, uninga hap-hap. Manyet apa? Hap-hap. Anu ngege lamun eueuh guludug cenah tara lesot. Hap-hap. Lonok. Hap-hap nu hiber. Aduh ini sokot pisan urang dieu ih meuni. Gua teh nyaho hap-hap. Sok debat heula sok. Cek ieu lonok, cek eta sok. Debat heula ka dinya. Hap-hap masuk aya dina kai. Lonok mah anu cicing dinu hejo sok hejo, cicing dinu koneng sok koneng teh eta lonok. Mata jelema geuning kudu lolonokan gitu teh mah lonok. Ieu mah hap-hap. Hiber hap-hap. Teu apa? Sabodo. Moal matak jangar ka urangna ge. Meuni eueuh kanyaho. Engke ulah neangan hap-hap. Tangkal sakitu gedena, hap-hap. Tangkal sakitu gedena tapi hap nalika euteup sok ngeundeuk-ngeundeuk dirina. Leres teu, Pak? Cicing nu teu nyaho ah. Lieur di pikiran ge. Mikiran beas mahal ge geus jangar komo mikiran hap-hap. Hap-hap lamun napol dina tangkal kai sok ngeundeuk-ngeundeuk dirina. Simpulkeun. Sakitu tangkal gedena tapi hap-hap taliti jeung ati-ati. Manusia kudu seperti hap-hap. Memeh ngomong pikir heula ulah geus ngomong kakara mikir. Jebrot pamajikan diteungeul kakara nanya nyeri mah dagor ibu kulangseng. Lamun jelema mikir malain kitu memeh urang keheul ka pamajikan keheul heula ka awak sorangan. Lamun cek sorangan teu ngeunah dipika keheul tong sok keheul ka batur. Mun urang deuk nyiwit batur ciwit heula leungeun sorangan. Mun cek sorangan nyeri tong nyiwitan batur. Lamun urang dek ngomongkeun batur omongkeun heula awak sorangan. Mun cek urang teu ngeunah tong pernah ngomongkeun hap-hap. Apal hileud mah piraku teu apal hileud. Cicing dina hiji dahan muntel maneh 30 poe maka bijil robah jadi kukupu. Cing manusia urang guguru tina hileud. Cicing dina tangkal mulen maneh 30 poe bijil jadi kukupu. Sieun ku hileud. Gila, keeng, merang, resep kana kukupu. Bodor. Apan kukupu teh sumberna tina hileud. Artina naon pelajaran hirupna manusia urang teh kudu aya perubahan sifat Pak. Mun Bapak salat kuring salat berubah atuh ku akhlak salat. Salat ngareret ka handap Allahu Akbar. Nu salat dangah. Nu salat ulang cileung. Tungkul dina salat maneup pangsujudan maknaan atuh dina akhlakna jelema nu sok salat maka bakal katempo tawadu dina hirupna. Tak ieu salat anu lahir batin dunya akhirat teh dina gerakan aya bacaan aya waktu aya dina akhlak ge aya. Tah urang mah jigana can nepi ka dinya teh. Ari salat keur salat tungkul bubar salat jadi dangah. Di mana Bang? Salat atuh. Geus ungek deui. Bener. Bacaan salat wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard atawa subhanaka atawa Allahumma ba'id baini. Alus teh bacaan salat. Bawa kana bibir alusna bacaan salat kudu alus budi jeung basa urang ka sasama hirup. Ngarah teu loba anu nyeri hate, ngarah teu loba anu ngarasa ragrag darajat. Kulamai urang bacaan salat alus ucapan ge kudu dibawa 24 jam sim aralus. Inilah salat lahir batin dunya akhirat. Ari karek salat jiga budak paud mah bisa sararea ge. Aduh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi gitu Pak. Aya di belah dia nih subhana rabbiyal azim aya nu belah dia subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi tah eta nu gelom. Jadi lamun nu di dia subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tanu di dia mah subhana rabbiyal azim eta mah keun tah ieu nu lieur mah subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi tah eta mah leuneng eta mah sirahna teh. Maknaan dina kahirupan naon Pak ieu
naon rengkuh urang rengkuh naon ngahargaan baturnya leres teh sepuh mun bapak pas salaman geuning nyemi toha hapunten rengkuhnya daek teh bapak pas salaman kumaha ceuk mitoha belegug sama hirup teh matak satiap urang sasalaman jeung sasama hirup rengkuh naon tarengkuh teh ngajenan batur lamun bapak salat kuring salat hayu urang sidi ajenan kana pribadi urang masing-masing ngan lamun urang teu mampu ngajenan batur salat nu mana nu keur dilakukeun naon si bab nu kieu da babahari sararea ge bisa tuluy geuning assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca maknaan dina hirup katuhu simbol kehalusan kenca simbol ka gorengan artinya tetap doa mah assalamualaikum beldugu isu teh salaki ibu beger tah kudu anger doa mah alus ya Allah caroge abdi nuju ka goda kuranda anak dua salametkeun anjeunna leahkeun manahna panjangkeun yuswana agungkeun milikna di tempat tina kijemna geus sudi pangomong nu kitu deui dan nu aya ge nafsu mun salaki ibu beger yakin nu bakal bijil tina ucapan ibu cadu nu bieu nu aya ge Gusti salaki abdi beger mun keur memotoran sing tabrakan mun keur di penginapan sing runtuh lamun keur beger jeung awewe sing ulah nepi ka bisa keluar deui ngadoakeun teu balik-balik hayang Gusti nyaksian sing jadi layon jahat eta doa ibu dihina dicaci dimaki bijilkeun doa nu alus ya Allah paparin panghampura anjeunna ngahina abdi teh ku teu terangeun indah tah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ka kenca teh matak boro-boro ngomean salat batur awak urang ge omean leres teu Pak rumasa yen urang teh salat teh karek eta acan nepi kana dibawa kana hirup ai kitu onaman saladar sararea atuh kumaha nagerahana sarua sanasib mata kuring teu hayang ngomean batur kuring mah rek ngomean awak sorangan we da kuring ge omean we eta teh tina makna salat makna wudu kudu dibawa kana alam hirup aya wudu ku cai naon cai mustakmal artina cai suci dan mensucikan pan cai kalapa aya tapi teu bisa dipake wudu da teh mah inumeun pertanyaanana ibu dina wudu sok kakemu nah teh diteleg bismillahirrahmanirrahim nah teh diteleg deuk naon ibu judulna ku naon teh diteleg geuleuh nama gejeng geuleuh pan tina mulut ibu kakemuna ibu rek diteleg rek endeugi kumaha ibu tamina cek ibu nyebutkeun geuleuh bawa kana alam hirup kekemu nu sabenerna lain sakadar kekemu ku cai tapi kekemu nu sabenerna salian ti ku cai teh kekemu oge dina kahirupan kekemu teh ngasupkeun cai nu bersih kaluar anu kotor tah jelema nu sok wudu mah ngasupkeun nu bersih miceun kokotor dirina asupkeun jujur piceun bohong asupkeun daek piceun kedul asupkeun bager piceun pedit itulah makna wuduna hirup parantos duit kadinya matak ulah bakal ngomean batur ge cukuring oge matak tong sok popolotot teuing ka batur teh dibawa kana makna anu jerona ternyata urang ge loba gagal jeung gagalna laras saat nu sampurna dina ibadahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang mantong ngarasa sampurna dibawa ka dinya ge pakao bener Bu geus bab nu kitu mah urang asup kana bab rumah tangga lamun bapak wawuh kana kada kasalahan diri bapak wawuh salaki wawuh kana kagoreng patutan diri isuk teh bakal terjadi pamajikan buat baur jemedur jumutrat jamotrot tong nanya mun ibu dibaeudan tetangga, ibu dihina tetangga, diledek tetangga, ulang pernah ngomong nanya, kunaon ai maneh baeud ka urang ngewak kunaon geuleuh kunaon ulah. Tanyana awak urang, aya naon awak urang nepi ka batur baeud ka urang. Maka 24 jam lamun ibu nanya awak sorangan bakal ngotek tak kagoreng patutan sorangan. Oh mejeuh tetangga baeud teh basa hajat koncana kaliwat.
Oh mejeh tatangga baeud teh mejeh hajat urang tatangga teu diulem. Oh mejeh tatangga baeud teh urang boga milik teu kabere. Oh mejeh tatangga baeud teh budakna babarengan jeung budak urang jajan batur henteu. Ieu geuning panyakitna. Ibu nu bakal ngarasa dosa bakal ditepungan. Hampuranya ka harti manedeuk baeud ge wajar. Hampura jadi ibu minta hampura ka ditu. Coba lamun nanya, kunaon aya maneh baeud wae dosa naon aing teh? Kalah ka diRT-keun. Antara nafsu jeung Allah, urang kudu milih Gusti Allah, tong sok milih nafsu. Ari sim goreng nanya awak ya, nanya awak sorangan gitu. Da bakal kajawab. Bapak nanya awak bapak bakal kajawab. Ibu nanya awak ibu bakal kajawab. Kusaha jawabanna? Ku diri urang masih entong nanya batu. Tak termasuk bapak na rumah tangga pamajikan buat baut jemedat jemedut jemotrat jamotrot tong ditanya dah ditanya bapak bakal nyegang awewe atuh ngaranna kunaon baeud juk cangang we kusia kalah pasea mending ge bapak geblus salat isya sila sakedapan peremkeun ngahuleng kana diri dosa naon aing nepi ka pamajikan baeud ka aing bakal oh padaringan geus kosong beas oh jengkel ku anak mijah wae oh listrik nit-nitan oh lipstik geus dicokelan ku bilik oh wedak geus molongo tengahna oh pakaian teu ganti-ganti oh bilik encan diberesan oh kasur geus godoblang oh jadi bapak nu boga salah akhirna bapak ngareup kanu jadi pamajikan mah sadar bapak mamah buat baeud jemedat jemedut kasalahan numplek aya di bapak kabeh bapak teh pamimpin anu can bisa we ngabungahkeun anu dipingpin geunahnya nya mun salaki kitu ibu keur baeudnya dengekeun bang geunah keun heula bang geus kitu teh rumasa bapak teh ditu ka dieu teh lieur deungeun ragap taya ukur mumara ngan sakadar modalna cinta ari harta dah teu hayang jiga batur ngan bapak teh hayang boga cita-cita ngabungahkeun nu jadi pamajikan aya ieu teh mah 2 juta keur mamah pisan ibu kur jomotrot teh dicekelkeun eta duit kan leungeun pamajikan teh eta mah ibu langsung teh antap parajug hampuranya lain ka tadi terjadi pas ya henteu karena lalaki ngarti matak cekolot baheula gerateangan pamimpin teh budak angon budak leutik nungtun muning naha muning bet nuturkeun sabab budak angon ngarti kana kahayang muning jejing da bapak ge uningan kana bahasa kolot mah ceuk kolot baheula gerateangan pamimpin budak angon muning badak dituntun ku budak leutik naha muning nuturkeun sabab budak angon nyahoeun pangabutuh muning deuk pamajikan jiga kumaha dibawa ku salaki bakal milu gumantung pamimpinna apal kana pangabutuh pamajikan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mone aji ganu atuh kieu Pak bari ngareret-eret ka bapak nyinir teh hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tapasakeunana mah gera ibak ya sabuna mah di parfum ya parfumna mah di lipstik ya lipstikna mah di wedak ya wedakna ya budak menta moal lamun di imah disadiakeun kabehanna ku salaki kupingkeun Pak moal kupingkeun da ibu rungsing teh lamun di imah sagala eueuhnya ai salaki cicing wae nya kadangu tapi tenang ya Pak kayak orang jungkal kan well asa di atas angin ya ibu tenang segadeng dege ari sare hayang jeung nu seungit ai pamajikan mandi ku sabun gandu gerasa paingan atuh pamajikan dikegepan teh asa domah Garut ternyata kesalahan yang paling besar lain aya di ibu tapi kesalahan aya di pihak salaki matak lalaki tugasna kudu bobok kudu daweg dina ekonomi beh dituna beunghar ngan lamun teu bisa beungharkeun bae nu penting mah ikhtiar sabab lalaki mah kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki kudu ngarah pamajikan ngari kahartos ya lalaki ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan
Tuh, ya Pak. Tapi ibu oge deui. Cicing. Opan kudu saimah. Tapi ibu oge deui. Ibu teh kudu ngarasakeun kacape, karipuh, kalungse, katunuh, salaki. Salaki balik usaha teh ibu teh tong ngablu. Lain memotoran arisan jeung babaturan aya lalaki hayang dahar kuat beas-beas acan teu nyangu-nyangu acan. Ulah kitu, Bu. Bener, Pak? Kadangu. Henteu cenah. Balik salaki ti panyabaan, sambut nalawang pantok. Gening bapak parantos sumping, rengkuh ya terengkuh. Lain kieu wae atuh. Gening bapak parantos sumping. Maklum jelema capek nih Pak, urang balik usaha capek, ngomong ge lemah. Heeh, mah. Antosan heula sakedapan dina Bang Baru. Cokot sampeana angkat kana pingping ibu, cokot sapatuna laan kaos kakina. Ulah pernah nyebutkeun biaya bau tarasi, naik kana duitna beuki. Geus dilaan sapatu jeung kaos kakina. Ibu teh hahampuraan, bapana hapuntennya antosan heula. Ma bade nyanak cai. Leos ka dapur nyokot cai keun make teugeun bae tong make gula. Bikeun kanu jadi salaki bapak hapunten teu ngange gula. Suruput-suruput 2 gelas nepi ka beak ku salaki jiga nu amis, ternyata nu amis lain gulana tapi nu amis budi pamajikan ka salakina. Laras Pak. Ka kuping. Dengekeun imeh tah. Sarupa kitu cekelan leungeunna suntangan. Hargaan atuh salaki teh hargaan ku papeureun ku batur nu ngahargaan atuh ku pamajikan-pamajikan dihargaan suntangan. Suntangan ibu teh hampuraan. Hapunten ayeuna mah tos rada tiis bilih bade kajaman ieu andukna ieu sabuna ieu odolna tungtun ku ibu kacai bagaikan raja. Ulah waka seseuria. Geblus kacai cenamani ibu leos ka dapur nyendengeun sangu jeung nasi goreng keluar salaki teh cai sampeurkeun ku ibu bapak bilih teu acan netepan ta ieu sarungna ieu kokona ieu kopeahna ieu sajadahna kebutkeun ku ibu dekul salat beres salat ibu kuliwed ka hareup nyuuh dina lahunan salaki bapana hapunten jisim abdi capelung seripuh tunuh geuning bapak teh melaan abdi hapunten ti luhur susep rambut ti handap saeba dampal abdi teu acan bisa mulang tarima kanu janten caroge abdi hapunten ieu ceramah jero teuing ditempotina kiceupna eueuh nu kitu eueuh kamu nu belah dieu ya eueuh ngeus salat bapak bilih teu acan tuang hayu urang neda sasarengan ngan punten teu sareng rencangna ukur bala-bala 3 siki kurupuk 2 siki cengeng jalujuran 2 siki tapi tempo bapak ngahuap sagede purup lep awakna jag-jag sehat teu boga pangaruh tina panyakit padahal kadaharan lain 4 sehat 5 sempurna pira kada bala-bala tapi nah jarag-jag ternyata nu matak nyehatkeun awak nu matak ngajag-jageun awak lain dengan sangu lain 4 sehat 5 sempurna naon atuh budi pamajikan ngageunahkeun kana hate salaki leres Pak ka kuping ka kuping imeh tuh ngeus sarupa kitu ibu teh bapak bilih bade miwarang ka jihim abdi ieu teh kuring teh keur nerangkeun istri solihah lain keur nerangkeun ibu nerangkeun istri solihah abdi lain nerangkeun ibu abdi geus kitu teh geus barang tuang teh beresan urut tara barang tuangna taros ku ibu bilih aya kaperyogian naon deui mangga piwarang abdi aing mah tina seurina geus nolak hatena teh bilih bapak aya kaperyogian naon bae piwarang nah maneh jiga nu hayang dititah ida amartaha atau aka ku ibu diterangkeun ceuk Pak Ustad ceuk Pak Kiai ge abdi teh geuning bawahan bapak teh dunungan abdi teh istri bapak teh caroge abdi maka ceuk urang Sunda salaki disebutkeun lanceuk laras atuh salaki teh saking ku dihargaan disebutkeun lanceuk ari ibu salira teh lanceuk abdi bapak abdi salira teh nu ngajamian abdi mangga piwarang jisim abdi dibalik bapak miwarang abdi sawarga geus ngantosan jisim abdi eueuh deui nu kitu da eueuh sehingga ibu teh peuting-peuting eudeuk leos ka kamar bapana hapunten abdi tos rada tunduh bade ka kamar
dibenyeng teh ku salaki kela atuh ulah wara aya pangabutuh bade naon bapana deuk pangnitah pangnyeunkeun cai kopi tina tunuh nu soleh mah dititah ngadak-ngadak buringas mangga bapana keur tunuh teh keur tunuh mah keur nerangkeun istri soleh lain keur nerangkeun ibu abdi mangga bapak mah sok atuh hampura kuring geus tutah tetah bari maneh keur tunuh abdi titahkeun bapak belenyong ka dapur nyenyuh kopi bikeun ka salaki inilah istri solihah istri soleh lain ibu pan ibu mah kadang-kadang urang mah itu mah istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas tak ibu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak nyaho abdi oge Pak dek ka kamar ngarek naon nya sare atuh lain mah pangnyukeun kopi aduh kokon ku sorangan tunuh ongkos tunuh tapi hohoak ieu teh merekna teh nah habet gitu sebab urang teu apal teu ngarti karena para dibalik parentah suami ternyata itu adalah parentahan Gusti matak ibu boga surga di mana dina parentah suami itu adalah surga keur awak ibu weh aduh hareudang jam sabaraha ieu lain ya rada ngaco jamna eta jam sabaraha tadi abah itu buka jam abah nyebutin jam 8 bari itu buka jam acan ya. Jam 8 lebih genep oh iya mah lebih separapat oh berarti sok atuh sakedeung deui ya udah rek endit-enditan deui ya ieu mah kudu mah kenerangkeun istri solihah lamun dititah idza amartaha atau atka dititah ku salaki teh atoh bahkan nawarkeun diri akang beli bade miwarang sateu acan abdi angkat-angkatan ba aya teu istri di dunia anu kitu asa eueuh nya banyak saha aya cing sok ngaku mun dia aya budak parawan nu kitu tuh cokot 30 juta keur mas kawin pan hayang boga pamajikan nu kitu teh iya nu payuna bolon nari ibu iya baru dak opatan bocah aduh idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan maka tugas ibu teh adalah ngagugu karena parentahan nu jadi salaki dua telo lalaki nu hade pak latak dob teu gede amek keur bapa deui lalaki nu hade latak dob teu gede amek sing sadar nu ditikah teh ieu teh manusia poho bodoh balangah salah manusia mah osok kuring manusia lain ibu berarti lamun paran manusia osok salah osok bener osok daek osok kedul osok alus osok goreng manusia bapak osok salah osok bener osok daek osok kedul osok segala rupanya berarti kita sama pak manusia ngaran manusia entong sok nempok karena salah nabatur tapi geura lalajuan dibalik salah aya bener dibalik bener ge aya salah tah nu ditikah ku urang teh manusia ngaran manusia mah sarua pak bing-bing we keur bobogohan serba indah serba alus teh geus rumah tangga pret keur bobogohan mah mawa motor ka taman langit duaan tuluy mogok di pangalengan kuat ridho didorong ku duaan majarkeun teh romantis kebret hujan bensin eueuh duit teu boga ditanya ku bisa lakieun neng ridho banget demi aa geus rumah tangga motor mogok moal teh dijejak mah ceuk aing ge ganti atuh ngaraku sadial atuh da Indit-indita disuguhan apel pelebah apel dibere teh tawar cain teh puntennya teh aya teh manis aya oge ente tapi salakieuna ngomong kuat indah biar teh aja kan manisnya kamu ieu teh korban baheula ieu besok teh jadi kemana ke kota ikut ya oke nongeng na motor eureun geuning aya lampu merah
bebengok lalaki karena ngagoda awewe, yai diulik. Neng, sebenarnya aku itu tidak suka dengan lampu merah. Kenapa gitu? Aku pengennya lampu hijau. Ya kenapa? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Tak eta laki gede wadul, tak eta tak. Iya kaum ibu-ibu ya kaum istri, ulah sok gampang kagoda ku bibir jalu. Ya, wadul. Mau jong pokoknya mau nengnya, aduh ampun ya Allah. Jangan cinta sama aku. Kenapa gitu? Neng mah tidak bisa ngumah wadah. Neng mah tidak bisa nyesel. Neng mah tidak bisa nyangu. Eta cek lalakina kuat jiga nu heueuh atuh biar. Karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Orang lamun eta ngawujud bahasa eta nu riweuh inung bapana. Bayangkeun rumah wadah teu becus, nyesel teu becus, nyangu teu becus, dahar beuki, riweuh kolotna teh. Matak paingan kolot teh jengkel gitu. Usaha henteu aya barang dahar hayang, matak mitoha tepan langsung bertindak kana hayam. Hayam datang, kur titit, bener hayam barang lemok beuki usaha tara bari gigireun minantu, mada isuk teh hayam teh leungit, nah dicekek ku minantuna. Aduh, kepesekan. Allah ya Allah. Ya. Lalaguan, kumaha keur bobogohan. Waduh, pacar dunia akhirat. Blues rumah tangga, lagu awet rajet. Tuh, kaituna talak teh. Ampun. Mata kampur aja, kaburudak awewe nu aya ABG di dia. Tong kagoda ku bibir lalaki. Asli. Inungna oge deui. Kudu sarua. Lain mah alhamdulillah pun anak mah 2 minggu di Pangandaran sareng kabogona. Reunah lur, reunah. Lain alhamdulillah. Dikoncar teuing budak teh. Matak ieu aya mun di aya budak bujang kaum lalaki mika hayang ke budak awewe, tong loba deukeut jeung budak awewe kolot hariwangeun, maka kawin lain karena Allah tapi karena hariwang. Matak geus kawin teh lieureunna kolot da hariwang atuh. Tapi lamun nikah kudu karena Allah, jadi leungit ka hariwang. Matak jadi lalaki mah lain kudu deukeut jeung budak awewe, deuketan mah inung bapana. Abdi mecakan, Pak, kikituan. Cinta mah resep martabak, resep. Dibawa jeung tukang dagangna. Pak ngarokok lawan situ Pak di Samsu opat pak dibikeun kabeh saminggu ladang ceramah beak Pak. Tapi beak duit dari itu hate nah inung bapana jeung nanya ka anakna nyai mama doa lamun maneh ka anak gerhana. Nah mama mah jeung doa hijinya ka indung duanya ka bapak katilu tangtunya ka maneh kolot mah cita-cita boga minatu teh nya ka indung nya ka bapaknya ka anak bener ibu saha eta abdi ibu. Aduh promosi meren kata ge datanya tuh daripada breng kada teu breng kada jeung budak awewe kolot hariwangan matak dikawinkeun teh karena hariwang lain karena Allah matak boga budak hariwang teu jajan salakina eueuh hariwang teu nyangu kolot teh beuki lunglang coba lamun karena Allah moal hariwang da lalaki bener-bener tanggung jawab kanu jadi pamajikanana lalaki sifatna latagdob tong gede ambe opat kikian modal saha kikian modal saha modal budakna modal kolotna kabeh ge apalnya modal kolot budak mah ukur ngasongkeun ka hayang abdi mah menikah hayang dihiasan ku uti wedding aya gitu uti wedding bae da ngarang hayang ku uti wedding sona hayang ti judulan sona abdi mah hoyong son saha kah? Hah? Gerindra partai atuh eta mah. Mungkin aya son Gerindra deui. Abdi mah sona hayang si anu. Hiburanana abdi mah hoyong Ade Astrid. Tukang hiasna hayang uti wedi. Anu ceramahna hayang nana gerhana. Diijabah ku kolot mah kabeh. Ayeuna anak mampu teu ngaijabah ka hayang kolot. Moal tapi kolot mampu ngaijabah ka hayang anak tapi anak cantang tuh ngaijabah ka hayang kolot
Inung bapak mah lain hayang dipulangkeun harta, lain hayang dipulangkeun banda. Kolot mah jujur, hayang lalajo anak runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Leres ibu? Harta beak teu nanaon asal anaknya rumah tangga ararawet. Leres. Mana pangantena itu ibu? Anu istrina. Oh sare, heuh bae atuh antep-antep. Murah kali ibu anu mana itu? Panganten. Ieu. Iya, nah bagus gerde nih. Oh, nuju teu aya, kan bayat, bayat tanggung jawab, ayo mah. Ku anak udah dijawab, naon jawabanana harta kolot beak teh. Jawab ku rumah tangga runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Kolot mah beak harta beak bana ridho, mela anu ngaran anak mah cantang tuh beak harta beak bana, mela anu jadi kolot, nyaan. Mata berarti kaopat rumah tangga bisa sakinah mawadah warohmah lamun nyumponan kahayang kolot. Hiburan Ade Astrid tabu. Serele gerengseng. Terus ngantuk ngajak saya dah hese suarana. Hayang sadeui jang bintang tamuna Yayan Jatnika namangsa hujan girimis tanggal 3 poe Kemis nu datang surat undangan cenah anjeun dek rendengan buat saja ujang coploknya bulan-bulan dagoan ieu hate keur nyorangan ka dieu kuring baturan bisi kagoda lamunan hiburan bapana joget aduh atau makna sarwa nah beres joget isuk ngahulem itu nu seri tarik sahabat tarik teuing seri teh sawan abdi yo aduh ampun ya mata lamun aya mah pangantena ku abdi langsung di pepatahan sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapak. Mun anak bisa ngajamin inung bapak maka Allah nu bakal ngajamin anak. Mun rezeki anak diserenkeun ka inung bapak maka Allah bakal nyaringkeun rezeki kanu jadi anak. Lamun anak hormat ka kolotna maka Allah bakal nita hormat anak urang ka kolotna. Mantap kieu teh nu hadir di dieu teh hampura baradegong. Paula kasihkeun nya disebut baradegongnya. Ieu nu hadir kabeh berarti kuring sarua. Baradegong. Omo ieu mah teh. Baradegong. Palabah mana baradegongna? Ibu ngalaman teu umur 6 tahun. Ngalaman 7 tahun. Ngalaman 10 tahun. Saha ibu umur sakitu. Kolot ke dahar ibu jebleh hayang jajan. Eta kolot ke dahar nepi ka eureun kolot barang daharna. Jingjing budak bawa ka jajanna atuh eureun barang daharna. Kolot ke barang dahar budak hayang mani leos bawa ka cai ibu eureun dahar ngarepotkeun urang teh ka kolot nya. Umur 8 tahun titah mencetan nyai pamecetankeun sirah kumaha jawaban ibu harita inung ibu nitah mencetan nyai pamecetankeun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot ngaraku bae nyai pangnicakankeun ping-ping mate carangkeul geus ti sawah kumaha jawaban ibu harita ka kolot ayeuna ke ibu bakal karasa ibu boga budak ibu titah nyai pamecetankeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu mama dosa kalau jadi kolot boro-boro di akhirat di dunia kontan. Bapak ngalaman capek lung seripuh tunuh mela usaha nya usaha teh capek gitu ripuh gitu aya nu leuwih ripuh aya nu leuwih capek saha indung jeung bapak urang melaan bapak baheula kuring oge ieu ripuh ibu gigian teh ripuh ternyata aya nu leuwih ripuh saha indung bapak kuring nalika melaan kuring. Maka orang bakal jadi sadar ngarasakeun kana kanyeri karipuh nu jadi inung bapak nalika urang geus saperti kieu. Aya baheula mah ngabisani we nya. Mata geus rada pantes benernya lamun urang ayeuna nya ka kolot pantes nya.
Pantes, emak mah cicing, bapak mah cicing, hoyong naon, sok ku abdi ditanggung jawab. Pantes teh anak kitu teh. Matak abdi mah nyobaan, asli kakolot nyobaan. Ibu sok seserahan, sok mawa kantong, keur naon kantong. Tuh tuangan, sate tadi tuang, dedetkeun kana kantong. Cicing, da ieu mah kalakuan ibu pisan. Bolu tadi tuang dedetkeun kana kantong, ka jeruk-jeruk didedetkeun kana kantong, ka sate-sate dibuntel dedetkeun kana kantong. Ai kuring deh cinta ibu kanggo saha pun anak, berarti ibu mah inget ke anaknya. Cobi bapak seserahan kosong mawa kantong be aku sorangan matuk nu leuwih peka kana pangabutuh anak lain bapak tapi ibu, maka madrasah terbaik di rumah tangga adalah ibu. Nyoba kene urang malah tong miluan ikut campur kanan babru gitu usaha we Pak urang mah. Cek indung ma Pak budak hayang pesantren bapak mah ngamodalan sabab madrasah terbaik ieu tah ibu-ibu. Tak ibu ingetkeun ibu pernah barang tuang di restoran meuli sate 20 teh di dahar kabeh dibawa ka imah 10 keur saha sagala rupa teh keur anaknya tamatak abdi ge di dieu bu hajat hampura moal barang tuang nah inget ka kolot kecuali lamun hajat mahanan keur inung urang. Ibu init-initan sok loba pertanyaan nyai hayang dikirim naon maneh kumaha goyobot comro misro dipangulikeun ku ibu goyobot comro misro abdi ge tadi teh kitu mak bade pangaosan heuh cenah kumaha didoakeun sing hasil padungan engke kumaha lamun teu hasil alayan doa ibu abdi teh diijabah ngeureun nu hajat teh persiapan meureun abdi teh nanya cing teh mak hoyong cau di mana cenah maneh teh di pengajian teh itu daerah naon Pak Gumuruh, di Gumuruh mah aduh, di Gumuruh mah cahuna teh moal teu bararadag. Tanu leutik mah hampura tong diasupkeun. Cing teh mah hoyong wajib, aduh isuk di dahana ge jam 8 beurang bari jeung cain teh, mangkana geus diomongkeun Pak lamun eueuh piomong. Cing teh arek ranginang, heuh sing komplit we. Teng 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 teng, aduh amis. Genar genar, aduh gurih. Cing teh mah bolu bade bolu komo can da meureun nu hajat teh nyieun cing teh rek sapasi rek setengah hiji dibere setengah jam deui ceramah beak we di dapur wangsul engke teh bu hajat abdi teh karorompok beureun kana jam 12 lah da ayeuna pan aya di agenda jam 12 penting pun biang matarak kulum cicing enak kursi teh mah abdi wangsul cenah syukur juga itu ke kamar leos kana mobil di mana cenah bieu di Gumuruh nah cenah eueuh cirian jadi dus teh ciri matak seratan we Gumuruh bisi pahili jeung Ciririp apan tiap wilayah beda oleh-oleh nah mun Garut dodol mun Majalaya Borondong mun Tasik Ranginang lamun Wajid Cililin tah lamun Gumuruh sosis mung loba di ditu ge Korea duit keun we karepot-repot mawa sosis tahu eueuh rek haban masakan sosis sabaraha sosis sakilona oh nyaho sosin sabaraha sosin sakilona 2000 lumayan sakarung ge lah teu naon tapi artoskeun we ayo kudu mawa sosis sakarung karena mobil kacapek-capek teuing kuriak teuing jadi parab kelenci oh dia mau oleh-oleh teh sosis oh paingan jaringga henteu teman hajat lain naon lain nyindiran teu pisan-pisan sakadar ngingetan jeung ngelingan tak etatan kaopat sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapak kakara sakinah mawadah warahmah ngajawab ayat Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ibu hajat sing sehat ibu jamaah oge sami nya bisi aya nu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun anu udur sing disehatkeun nu bacupit rumah tangga sing disakinahkeun atau anu keur aya goreng jeung dulur sing diakurkeun anu rugi tina sosisna sing diengal diuntungkeun
anu segaduh sametan sing aya we rezeki milik keur mayarna kalawan ku Allah dilunaskeun tarari kieu babet teh nya barhoga tisim goreng sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jeung marsi hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura nu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Tablighul Islamiyah anu disanggakeun ku kersana Al Ustad Nana Gerhana parantos rengse mudah-mudahan manrupihal anu parantos disanggakeun ku anjeunana sing janten ilmu anu manfaat anu berguna kanggo urang sadayana. Panginten da katinggal jamaah parantos bubar di acara panginten urang tutup wae kalayan ngaoskeun alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu tiasa disangakeun akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.